Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah ikaya tilu jalma anu korek. Diriwayatkeun ku Al-Lais nampi saurati Sayyidina Jarir. Aya hiji jalma lalaki anu hayang nyarengan ka Nabi Isa alaihi salam dina hiji waktu manehna nyarita. Hei Nabiullah, abdi gaduh maksad nyarengan ka anjeun. Terus Nabi Isa alaihi salam angkat disarengan ku eta lalaki ngabujeng ka sisip bangawan. Naon rek naon maksudna ngadon tuang roti saet dua. Tinggal hiji deui. Terus Nabi Isa alaihissalam turun ka bangawan bade ngaleueut bare minum. Ari mulih deui kadinya roti nu hiji deui teh teu aya. Saur Nabi Isa alaihissalam, saha nu nyokot roti teh? Ceuk rencangna teu terang Gusti. Geus kitu terus angkat deui. Di tengah perjalanan anjeunna ningali mancak anakna dua. Ku Nabi Isa alaihissalam anakna nu hiji disauran. Anak mancak nyamperkeun terus dipencit. Dagingna sawareh dipasak terus ditaruang. Ceuk anjeunna kana daging anak mancak anu sasatuang teh nangtung maneh kalawan izin Allah Ta'ala. Harita keneh anak mencek teh hirup deui saudara. Terus indit. Ceuk anjeunna keneh, kaula nanya ka anjeun, demi zat Allah anu geus nembongkeun kaagunganna, kaluhurannana, tanda kakawasaannana ka anjeun. Saha nu nyokot roti teh? Cik rencangna teu terang Gusti. Terus arangkat deui nepi ka hiji bangawan, leungeunna eta lalaki dicepeng ku Nabi Isa alaihissalam dibawa leumpang di luhur cai. Geus nepi ka pentas belah ditu, ku Nabi Isa alaihissalam dipariksa deui cara tadi. Jawab lalaki, teu terang Gusti. Terus arangkat deui dina tetelar anjeunna jeung rencangna liren caralik. Terus Nabi Isa ngagundukkeun taneuh bari ngadawuh, jadi emas maneh kalawan izin Allah Ta'ala. Harita keneh taneuh jadi emas, terus digunduk-gunduk jadi 3 gunduk. Saurna keur kaula sagunduk saperapat 3 keur anjeun sagunduk. Anu sagunduk deui keur anu nyokot roti. Ceuk eta lalaki, kapan abdi anu ngabantun roti teh? Anu ngabantun roti teh maksudna ngamam kadahar. Ceuk Nabi Isa alaihissalam, ieu emas kabeh keur anjeun. Geus kitu mah Nabi Isa alaihissalam paturai teu babarengan jeung eta lalaki. Papisah maksudna. Gancangna eta jalma yen ditidinya papanggih jeung 2 jalma dina tetelar kalawan rebom wa harta anu log. Eta 2 jalma terek ngabegal barang manehna sarta rek maehan deui. Ceuk eta lalaki nu mawa emas, geus bae ayeuna mah ieu barang kabeh dibagi 3. Saperti nu sewang geus dibagikeun harta kabeh. Tuluy manehna indit ka warung rek meuli dahareun. Keur lempang manehna ngomong dina jero hatena, naha eta batur anu duaan make kudu boga bagian tina harta. Ayeuna mah kadaharanana rek diracun ku kaula. Geus paeh barangna rek dicokot kabeh. Terus meuli kadaharan
sarta terus diracunan. Ari anu duaan deui badami naha eta jalma anu keur ka warung teh make kudu boga kabagean tina harta ieu. Engke sadatangna ka dieu urang paehan bae barang dibagi dua. Gancangna lalaki anu ti warung geus datang terus dipayan kuduanana kadaharan anu ti warung teh di dalahar teu lila anu duaan terus paraeh rodar barangna kabeh babalatak diriung ku ti lubang ke jelema kabeneran Nabi Isa alaihissalam sareng sapara kancana sumpi kadinya ningali kana kajadian eta. Saur Nabi Isa alaihissalam tah ieu dunya kudu sing pada risi aranjeun tina hal dunya. Oh, jadi mudah-mudahan kita semua jangan tertipu daya oleh dunia, karena dunia itu semata-mata ada ujian dan cobaan. Peristirahatan yang utama bagi kita selaku umat muslim muslimat dimanapun berada, maka kita perhatian utamanya ini ya akhirat. Dunia hanya persinggahan, hanya tontonan semata, walaupun kita kurang dari segi harta, kurang dari orang lain yang memang orang lain itu berharta tapi kita tidak punya. Jangan bersedih hati, bertakwalah kepada Allah, karena dari takwa ini mudah-mudahan kita akan menjadi bahan senang di akhirat maupun di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.